Pick up car. Waalaikumsalam. Gas, boy. Kalau Mak, uang selamat itu. Cuaca halus ya. Ulin si coker. Pick up car. Waalaikumsalam. Kemana wae hari mana? Ayo biasalah puteran sama kolecer. Kodiyo. Tuh. Neangan naon tah? Nah, biasa walah gitu. Siapa neangan lubang belut? Soalnya ayo mereka. Ting lubang belut, ting lubang sireum. Bang, barang lah biasa barang. Barang naon? Barang HD. Barang HD. Wow. COD-an mentak mewah. Sia. Aya apaan online ge barang kos gitu mah. Mana wae tah daerah mana? Daerah itu tuh, Gunung naon tuh ngaranna tuh. Itu tuh Gunung naon. Sur. Nah, daerah dinya loba sia COD-an. Ya lo bang. Bisi hayang nu ngagalantung ge teh naon. Aduh. Ya. Kumaha nya ya? Gara-gara lah isu covid gitulah tengah arti orangnya naon. Jadi rara hek ieu. Daripada di dieu wae. Kan situ we. Kan situ kan situ we. Ayo. Oke, ya. Kadang. Ieu gitarna cenah lah. Lewekeun. Ulin. Gorong kena tuh. Tinggal itu siapa? Ayolah, kapos we lah. Kapos. Kapos aja. Nggak sakit dulu di dorong anjing. Oh bensinan sugan. Ganti bensin aku cai. Mana budaknya? Mak, datang ka dieu teh urang geus disuguhan. Eta. Konon. Gila wa. Caletak. Mana we? Ambu. Aduh. Tuh kurang kumaha wa bageurna. Lain ti konon wae wa. Ah, tai cacak wa. Beritnya tanya. Ti beurit. Kita. Barudak kamarana ya. Ya orang kurduaan kieu doang. Sepi. Isen.
Mana nyaho teu kamari. Budak geus carita can ka maneh. Apa geus kapanggih barudak can maneh? Encan. Encan nya? Heeh. Kamari. Si hayang nyaho mah aya nu arek darder. Di mana tah? Di dieu. Di pos ieu. Wah edan wah. Nyaho teu mana si ieu teh si neneng nu anakna itu nu balik di kota. Oh, diparebutkeun eta. Heeh, diparebutkeun. Elo eta budaknya. Hayang nyomong ku saha? Saha eta wah? Si Tile jeung si Opi. Piraku eta teh pemberen CS meureun. Tah eta kitu ayeuna teu kahartina mah. Ayeuna kedeung. Aing ngomong si Tile, tadi kan si Tile eueuh. Aduh, Ka mana nya eta? ka mana nya? Mending ayeuna mah urang kana si Opi. Ayolah urang Aing berangkat. curiga ieu. Soalna si Tile di imah. Barudake kamarana boa areureeuh. Baru we dar heuh. Heeh. Lah mun dararder budak eta aing mah sieuna barudak teh marahin poces di gunung itu tuh, gunung kasur. Bahaya eta wah. Ayo mending kasih Opik. Ayolah berangkat. Kadang tadi kan didorong di ditu didorong motor bensinna. Elah gampang bae. Emang sih ai si neneng teh geulis wah sabenerna mah. Wah, bener Pak. Dik, naon sa kamari papanggil masuk anjing si nenek. Kalau mak, gua sang itu Mana nyaho mun pik. Bahwa aing resep ka si nenek di tiba heula. Marane ge nyaho kabehan. Gedeng we, sama nih nyaho we. Sebelum jalan ke Lampung, si neneng berhak memilih. Masalahnya, Kitu cara masih ngajak ngesang ka aing. teu niat deh, teu niat. Lain masalah teu niat. Udah gitu gua. Nah, eta budak taruh lagi ngalinya. Tah eta yuk ka pantasana. Cok, karena eta. Mimpi. Nande. Ada Kak. Woi, lu kana naon woi? Tongeng woi Pak. Kenapa? ngintip itu kodok kergelut Budak ribut gara-gara naonnya. Ah, bang gara-gara kamari mah we. Oh, nu kamari ya, Kamari. can beres. Stop it Sampai kan kena ya. yuk. Stop it lain. Tuh man ieu babaturan jeung babaturan gelut. Benar Wak, benar. Samperkeun hayu udah. Benar Wak. Woi. mana nih? Si teh nyaho meureun. Ya, siapa gara-gara masalah kos kitu ributan. Era seteh atuh. Umur geus berapa tahun, Jang? Lain masalah itu. Pak. Cing atulah. Gula garelut wae. Heula teh masalah naon? Kan si ge nyaraun kamari. Kamari si Upik naon maksudna? Geus ayeuna mah kieu bae. Orang bereskeun anak malah. Yang bereskeun lah ayeuna mah. Telepon awewe ayeuna daripada kos itu. Aing hayang puguh ulah sampai kieu jeung babaturan. Atau mending urang tanya awewe na. Aing ditusuk, Pak. Tusuk make naon? Ulah padu tusuk wae wah. Zaman ayeuna teh zaman naon? Sia sakali neungeul ge di duit, sia boga duit. Hah? Ya masalah kitu teh masalah, mun hayang beres heula ieu Si kumaha hayang mikir masih wa kopi. jadi lalaki teh ulah murah-murah teuing. Kudu mahal jadi lalaki teh. Ulah abang sia bogoh. Sia daet gitu. Harga diri sia turun. Mending ayeuna mah mending kieu bae. Telepon awewena. Kabumina Opik ayeuna nya. Penting ya. Nya, heeh. Nyentos. Assalamualaikum. Neneng datang yo. Kunaon ieu? Biasa nih, gara-gara masalah kamari teh. Gara-gara masalah kamari doang ada kieu. Bener dah. Pun maraneh teh babaturan tong cuman gara-gara masalah kieu doang. Ini kuat. Ih,
Iya, udah godang nama. Hari karieu wae mana nih duaan teh. Terus kumaha na? Arek milih Tile apa Opik? Sabenerna mah Neng teh ningali sikap mana nih duaan kita jadi yakin. Neng teh jadi yakin. Hayu dia nunggu. Orang yang tepik kurang ribut kieu teh suk belakang. Sing sabar Sing sabar cu, ayeuna mah mending hakan ieu pai cau. Katanya. Geus we ayeuna mah orang jadi nastar. Nyawa teh nastar, nasib jomblo terlantar. Aduh. Gimana anjing? Neng Neng atuh la. Cian.